Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui di YouTube channel Sopan de Oke. Dinten ayeuna simkuring bade kabahas hukum tajwid nyaeta hukum alif lam. Hukum tajwid alif lam. Hukum tajwid alif lam teh kabagi jadi dua bagian nyaeta alif lam komariah sareng alif lam samsiah. Alif lam komariah disebut oge alif lam idhar kusabab maca alif lam kadaguna jelas. Terus ciri-ciri alif lam komariah nyaeta di mana-mana huruf alif lam mayunan huruf komariah. Kedua, alif lam samsiah. Alif lam samsiah sok disebut oge alif lam idgham kusabab maca alif lam na kadaguna kurang jelas. Ciri alif lam samsiah nyaeta di mana-mana aya huruf alif lam mayunan salah sahiji huruf samsiah. Huruf alif lam komariah sareng alif lam samsiah aya 14 duanana. Alif lam komariah aya 14, alif lam samsiah aya 14. Anu termasuk huruf alif lam komariah nyaeta alif, b, jim, he, ho, ain, gin, fe, qaf, kaf, mim, waw, ha jeung ya. Atau sok dikumpulkeun oge dinu kalimat ibgi hajaka wahob akimah. Terus anu termasuk kana huruf alif lam samsiah oge aya 14 nyaeta t, se, za, ro, jai, sin, shin, so, do, to, zo, lam jeung nun. Ayeuna contoh alif lam. Nu kahiji contoh alif lam komariah. Contoh kahiji nyaeta di surat Al-Fatihah ayat kedua. Anu bunyinan teh alhamdu. Di mana di alhamdu teh alif lam mayunan huruf komariah nyaeta he. Contoh nu kadua nyaeta zalikal kitabu. Aya di Quran surat Al-Baqarah ayat kedua. Di mana al-kitabu alif lamna mayunan huruf komariah nyaeta huruf kaf. Salajengna nyaeta contoh alif lam samsiah. Aya di Quran surat Al-Fatihah ayat katilu nyaeta Ar-Rahmanir-Rahim. Di mana Ar-Rahman huruf alif lamna mayunan huruf samsiah nyaeta huruf ro. Terus Ar-Rahim alif lamna oge sami mayunan huruf ro. Contoh nu kadua nyaeta di Quran surat Al-Fatihah kene nyaeta di ayat kaopat. Maliki yaumiddin di mana azina eta teh alif lam mayunan salah sahiji huruf samsiah nyaeta huruf za. Ayeuna qaidah nami alif lam komariah. Nyaeta walamu ulasam miha komariah walamu urosam miha samsiah. Hartosna kahiji nanami alif lam komariah, kadua nanami alif lam samsiah. Salajengna nyaeta qaidah pembagian alif lam komariah jeung alif lam samsiah. Nu bujina teh lilami alhala ni qabla ahrufi ulah huma idharuhu fal tarifi. Nu hartosna alif lam kabagi dua tingkah kudu diidharkeun tingkat komariah. Terus nu kaduana qabla arba'ima asratin hud ilma min abgi hazaka wahob akimah. Nu hartosna 14 kumpul dina kalimah ibgi hazaka wahob akimah. Terus qaidah salajengna nyaeta sani hima ilgom muhafi arba'i wa asratin aidon warom juhafai. Anu hartosna tingkah samsiah kudu diidghamkeun 14 huruf nu dikumpulkeun. Salajengna nyaeta tibsum pasil rohman tafuz tibdani am dasu adonizu sarif faril karob. Nu hartosna to sa sodoro tado da jeung nunna da sindo jai sin sareng huruf lamna. Tah anu qaidah pembagian alif lam komariah nu kahiji jeung nu kaduana eta teh qaidah alif lam komariah. Terus anu katilu jeung kaopatna eta qaidah alif lam samsiah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.